Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Urdun, ya Palestina. Nanti lamun urang dek ka Palestina, di Mesir naik mobil ke Yordan, di Yordan mata di Yordan di perbatasan. Tinggal sabaraha jam kadinya, sajam 2 jam masuk Palestina. Deket. Didinya lah Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina, Kangjeng Nabi Lut di Urdun, Yordania. Kebenaran di negara Urdun teh tepatna di Sodom atau Sadum. Baheulana Sadum belah dia nak diganti Sodom. Eta teh kota. Kebelah barat kaditu kota deui. Eta teh sekitar bangsa 60 km aya kota deui ngaranna Rom. Kebelah selatan kaditu ngaranna Amur kota keneh. Kebelah dia ka utara ngan kebelah dia ka kitu nan ngaranna timur nah eta aya kota deui ngaranna kota Muktafik. 4 kota paling besar kota Sodom. Di kota-kota nu lain mah tadi aya 100.000 mukotil tentara-tentarana. Di kota nu lain mah 100.000 lamun tilu berarti 300.000. Di kota Sodom mah di dia mencapai kana 400.000. Geus loba horeg teh jelema harita. Sebab naon nu mantak loba? Sebab nu mantak loba sakali ngalahirkeun 4. Tilu ngalahirkeun teh 2. Jadi lamun ngalahirkeun hiji teh disengserikeun ku tatangga. Ngalahirkeun hiji angel kaloba cek nya teh. Ya memang turunan kotok rintik begitu. Tereloba. Lepas di zaman Kangjeng Nabi Adam maju tereloba teh 2, 3, 4 ngalahirkeun teh. Geus kos kitu bae teh mah urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urdun. Kunaon kumaha eta di negara Yordan teh? Suburna kabina-bina. Subur teh lain susuburan, subur pohara jasa. Lamun melaksamangka teu kudu hese-hese jeung teu kudu dipupuk. Jaradi jadi samangkana teu bisa katangkep. Gede-gedena samangka. Lamun melak buah korma tek korma, wow, buahna sagede hulu. Korma di dahar kurang sabelah ge mabok kurang mah. Buah tin, buah zaitun suburna luar biasa. Ya kitu kene bangsa jeruk, apel. Termasuk kana bubuahan teh subur negara Yordan. Urang kamari ge kaditu ke Yordan teh masyaallah lamun urang neuleuh di Cipanas susah kitu luar biasana eta palawija begitu urang datang ka Yordan neuleuh di Cipanas teh nanaonan sebab leuh di Cipanas wortel paling ge sagede jempol suku barang datang ka Yordan wortel sok pada kieu ambe cek urang teh urang biasa ka Cianjur biasa kaditu wortel laleutik amat. Lobangan laletik begitu datang ke Yordan di sisi jalan sok bagada kieu wortel masyaallah bonteng urang lamun neuleuh di Garut pakidulan teh dikirim ka dinya bonteng bodas bonteng hideung kitu kene di Cipanas Cianjur bonteng bararagus begitu datang ke Yordan bonteng sok bagada bitis boleh ya Allah eta mah anu ngaran kitu non kana nu sok dipertelan gitu teh nu bulet nu sok dipang sayur kol teh kol dia urang mah segede hulu orok
Kol teh segede hulu orok. Jadi itu mah kol bogo deh jasa. Ku subur-suburna gaya Yordan teh kos kitu pohara jasa tis. Nu mentek di Yordan mah patani ge marake jas bae. Sugan teh mah gaya tiris. Ngangon embe make jas, ngangon onta make jas. Atuh tukang ngabenerkeun listrik bae sugan kula mah pagawe horenganan PLN make jas. Wow, sekali pakai, dua kali pakai, dijual punya najasna, kirim ke Indonesia. Dibeli anak tukang meli nage, murah, 100.000, 200.000, kancing dua hiji, urut gangon embe di situ dibeli kurang. Di situ urut gangon dia pakai ngagaya, blow on. Kos gitulah di negara batur mah tiris dari lalagaan munker usim tiris tilu usim teh di ditu teh mantap paruti jelemana karasep garelis sebab sejuk negara Yordan geus kasuburan bubuahan luar biasa palawijo suburna luar biasa melak naon bae geus teu kudu dicaritakeun kahebatan anak maka atuh negara teh mahmur loh jinawi pohara bahkan ekspornya na ka luar negeri anu dikirim ke Mesir ti Yordan anu dikirim ka kitu Palestina ti Yordan anu dikirim ke Saudi Arabia ge ti Yordan negara anu sangat subur pohara luar biasa dak dumadak ka kawasaning Gusti Allah dicoba di Yordan teh pepelakan jadi majadingan teu buah samangkan nu sakitu biasana buahna gede ieu mah pentilan ge henteu buah nu sabiasana rentul teu hese-hese ku ari mah kembangan ge henteu tin jeung zaitun nu biasana baruahan ku ari henteu diopenan kumanehanan berbagai cara kol segala wortel segala palawijo nu lain-lain ge geus teu baekeun baruahan gamrung kaget masyarakat di Sodom zaman harita ko ieu palawija jadi kos kieu di teh mulai jelema teh kapan lantaran eueuh jualeun eueuh dahareun mulai maraling anu aya di mana dipaling aya di mana dipaling naon bae asal dijadikeun duit ku ari lain babalik ka Gusti Allah geus teu main Allah-Allahan ku ari manu penting mah beuteung lantaran ieu teh paila ku Gusti Allah dibere bahkan ku ari beuki mantep pailana lain sekadar bubuahan jajadian ge teu jadi lantaran hujan-hujan garing di Yordan teh pohara kalut lamun geus dibere perekonomian palawija geus teu jalan boro-boro cara di Yordan di Indonesia bage dahareun mah loba keneh duit simpenan loba keneh tapi geus dianggap ieu ku ari geus tiarap pengusaha teh lantaran can boga rencana negara teh bakal dikumahakeun sistem perekonomian di Indonesia pakar ekonomi henteu ngucapkeun rencana anu dijadikeun ditetegkeun ku Presiden Jokowi dalam rangka untuk membuka usaha pakar politikna pakar perekonomianana teu jalan sedangkan investor nu aya di urang teh make duit negara bang kelipatanana bunga sebulan 2 bulan 3 bulan nah lamun 3 bulan kaharep can jelas gulung tikar bakal dihandap papan teh nyaho bae menta cai bae ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam naon ya doakeun cenah kieu gula ieu supaya bisa digawe cakat teh gawe di mana begitu nagerik baralik darayat tanya naon aduh cenah kiai kunaon ieu kula dioper cenah digawe ti dieu ka ditu kanu ditu ka dieu cenah eta teh perekonomian can jalan
supaya aya gawe nyana geus dia digaji mah moal geus ka ditu bae arindutkeun ditu ka dieu ka ditu cuma ditajong pelos cenah teu jelas kakarak sakieu dahareun malebak keneh duit simpenan di bupati mungkin masih keneh puluhan juta ratus juta dolar lamun sakelas bupati bae nyimpen dolar nu sakitu lobana encan gubernur encan menteri bohong kadik bupati teh nyimpen dolar bohong kajen kumaha ge sebab dikorek kamari ieu gubernur atut bae ge sabaraha simpenanana wawan bae ge nu teu jadi gubernur sabaraha simpenanana mobil mewahna bae ge anu ku urang henteu kabeuli jeung urang mah moal meuli je teu kabeuli ambalaya eta kakaraknyana saurang manggading di Indonesia model kos kitu emang saurang ambalaya ngan kasusna bae can diangkat lain lalagan kabeh bupati teh eta teh jutaan nyimpen puluh ratus juta jak di kamanakeun ieu mandeg perekonomian teh nah loba keneh tapi rakyat makan kuari teu bisa disalahkeun maling lah jang beuteung nyana dituntut ke keluargana boga anak boga pemajikan digawe henteu hese lapangan kerja henteu aya pabriknya nadi kaluarkeun dagang teu mararaju deuk kumaha maling ieu kuari pamalingan di Indonesia meningkat da luar biasa pamarentah geus teu bisa nyaritakeun maling sebabnya nage maling malah nyana ngomong ka pamalingan sia tuh lorosa teuing malingna ai maling mah maling bae geus aing maling ceuk cenah negara pamalingan di negara urang ya baheula di Yordan teh seperti kos karitu pamimpin di negara tersebut teu jelas sebab saat eta encan aya anu dikolotkeun geus gapilah kapilah bae harita teh nu loba teh rombongan ieu itu pamimpinna rombongan ieu itu pamimpinna kopilah kepala kopilah musyawarah dengan kepailaan di negara orang coba orang nyieun aturan kumaha ya lantaran di negara urang teh akuari ieu geus paila aya ge kiriman ti negara luar kok di negara luar bisa ngirim ka urang sementara biasana negara urang ngirim ka batur kuari urang dikirim teu etis cak kepala kupilah teu etis we kajian kukumang urang nyeun aturan kumaha nyeun aturanana nah setiap negara luar asup ka negara urang gorib garana tamu nyana maka dipersilakan untuk ngirim barang cuman dengan syarat nyana kudu nonggeng kudu daek didumbling maksudna naon sih maksudna supaya ulah ngirim barang jadi disingsieunan silakan kamu kirim ke negara kami asal kamu mau didumbling sakira kok kitu amat yen aturan aja segede kitu bae mah dican hayang tadi nama encan hayang dudumblingan gitu teh sakaran nyeun aturan supaya negara-negara luar teh ya ulah ngirim ka dieu disingsieunan ku ketua-ketua ku kepala-kepala ku kira mulai arembungeun geus kagok cekna geus kagok negara urang teh kuari mah negara paila ulah aya kiriman ti nu sejen lamun aya silakan cuman nyana kudu rek didumbling atuh kan arembung embung atuh kudu didumbling mah nyacok dana teh kieu amat sih nyieun aturan di samping didumbling kudu mayar 4 dirham lamun nyana ngirim barang ka Urdun yakni ka Sodom di samping nyanana daek didumbling mayar deui 4 dirham sakali dumbling jadinya didumblingnya mayar mantep beres eta kudu lagi nu ngadumbling mayar ayeuna mah eta nu didumblingna nu kudu mayar atuh sararieun di luar nu Mesir teh anu Kuwait teh
Dubai teh dan lain-lain sebagainya negara sekitarna rembungin ngirim barang kadinya kajan geus urang mah geus tanggung paila tapi mulai aya jelema kasep umur bebelasan tahun bangsa 15 16 tahunnya kasepna luar biasa nya asal kapangi bae jeung urang Urdun jeung urang Sodom nya selalu ngawer ka dieu poal aing ku sia dumlingnya nya kasepan watuh kasep ditangkep di dumling horenganan nu kasep eta setan ya setan ngarupa jelema mulai supaya resep ngadumling sebab nyieun aturanna kos kitu ya, otomatis lantaran ngeunah meureun sakali 2 kali 3 kali atuh setan na ge disebar anak-anak buahna ge tuh lain hiji lain 2 setan teh weuy asal geus beres didumling setan terus musyawarah deui di handapan tangkal kayu caringin enak ya geus aya meureun cangkal caringin tiba heula berarti sana ngaroblor kan disebar deui otomatis lantaran geus terbiasa ngadumling di negara luar ge lah jang geus biasa urang dinya mah ngadumling masalah sebab perekonomian teu jalan maka perekonomian supaya jalan masuk siap dumling ya otomatis didumling jadi kuari majelema teh geus lain hayang ka awewe hayang na ka lalaki teu meunang manggil nu kasep lalaki langsung dibawa bae ka kamar terus ditonggengkeun ceces bloon eta teh urang Urdun teh kabeukina ngadumling lah awewe mah geus ngorosotkeun calana ge kunyana dijebiat hayang aing kos kitu mah tapi awewe ge lamun tukangna mah los daekeun nya ge jadi awewe ge didumling sarua bae lain ngan embung nu hareup hayangna nu tukang bae blon nya itu kunaon hayang nu tukang nya dibere nu hareup cak awewe teh ieu nu hareup embung memang nu tukang mah tukang jadi ngadumling teh ka lalaki ka awewe ka lalaki ka awewe Nailah urusan soal dumling teh kapan dipermasalahkeun di zaman sahabat eta kumaha lalakonna lamun aya masyarakat anu ngadumling teh di zaman Sidina Abu Bakar Siddiq nyieun aturan ihraq dibeulem jelema anu daek ngadumling dibeulem di zaman Sidina Umar teh dibeulem di zaman Sidina Utsman mun aya nu ngadumling dibeulem di zaman Sidina Ali leuwih keras deui di samping ditazir dibeulem sebab naon ieu kapan ngarusak tatanan agama anu tatadina mah dina wati teh kapan hayang nurunkeun ngaluarkeun kitu ngalanjutkeun turunan lain ngan sakadar melampiaskan syahwat tapi kapan hayang boga turunan geus ayalah perkawinan dina perkawinan teh kapan engke najima dina jima ngahasilkeun turunan dina turunan eta kapan kudu dibiayaannya pamajikan dibiayaannya anak kudu dibiayaan maka orang-orang Urdun berpikiran boga pamajikan mah boga anak kudu dibiayaan ngadumling mah teu kudu dibiayaan sebab teu boga anak berarti geus rusak luar biasa maka di zaman sahabat dibeuleuh menghancur agama lamun di zaman urang kuari ngadenge baheula tuntutan di Perancis homoseksual teh kapan kudu dilegalkeun di negara nuntut ke PBB kemudian PBB ge ngarasa kebingungan lantaran nu dibahas lain make Quran lain make kitab samawi make kitab ham otomatis sakajasi manusia dibahas geus pada ngabogaan hak maka jelema anu resep ka lalaki sarua boga hak dilegalkeun di Perancis kawin karena di Perancis legal geus loba berarti Itali nomor kedua di Itali di Mowai eta teh kapan hayang dilegalkeun negara Itali nu dianggap suci aya Roma
Sapi aya sebuah negara, sebuah kota ngaranna Moai, di dinya teh hayang dilegalkeun lantaran loba jasa anu homoseksual. Nuntut ke PBB legalkeun. Jerman nuntut ke PBB dilegalkeun. Akhirna secara dunia dilegalkeun lalaki kawin ka lalaki. Gemal boga turunan lah tamangan sakada susukaan doang matak dibeleung ge ku Sina Abu Bakar Siddiq mah. Masuklah ke Indonesia kuari. Loba jasa di Indonesia nu homoseksual. Aya perkumpulan homo di Indonesia. Jakarta geus puguh, Bandung geus puguh, Surabaya geus puguh, di Tangerang geus aya perkumpulan homosek. Geus mulai aya aba-aba dek datang ke DPR minta dilegalkeun sarua jeung seperti di luar-luar negeri. Dek kumaha coba pemerintahan urang lamun ngabahas make HAM moal beda jeung Jerman, Prancis, Itali, Amerika. Coba hayang neuleuh jeung hayang ngadenge coba DPR di urang. Hayang kos kumaha coba nyana. Dek kumaha coba lalakuanana. Geus lain nyaritakeun kudu dihad atau kudu diranjam, nyaritakeun soal legal jeung ilegal. Acak-acakan selama pemerintahanana model kos kieu henteu make aturan Al-Qur'anul Karim moal beres aya masalahna naon ge. Masalah jilbab bae ge ku heseueun jasa. Jilbab bae ge ku heseueun sapira jilbab atuh. Tetapi kan teu beres-beres. Kunaon eta? Barodo. Coba nya namun ngaji ka Cilongok ka dieu. Beres geus kabahas kabeh. Bocenah Kiai Uci so amat. Emang aing sakampung sok-sok. Ai ka model kosia mah kitu aing ge sok bae lah. Sia barodo-barodo teuing atuh. Mantak naon? Ayo atuh jeung mayoritas Islam di urang mah. Masalah jilbab bae ge sakitu hesena komo masalah homo. Mal kabahas ku jadi patali-patalikeun jeung urusan kemanusiaan, hak ajasi manusia. Ujung-ujungna moal beda jeung di Perancis, Jerman, Itali. Ya Allah ya Rabbi, nu dihadapi ku urang berbagai permasalahan anu kompleks, di antarana model kos karari itu kono ngabahasna di DPR puluh ya playa amat sih. Lain kiaian kapan di DPR di ambalayah kiai. Islam malulu kapan lah Kristen masa etik, tetapi kunaon sih teu bisa ngabahas. Kunaon eta? Lantaran nu dideuleu lain akhirat, nu dideuleu lain syariat, nu dideuleu lain agama, nu dideuleu aja sebuah kekersekan. Iya, nu dideuleu. Ya, teu saha. Nah, kuari jarita di Yordan seperti itu ambalaya, kuari mah hampir mayoritas homoseksual. Atuh jelema teh teu meunang aya nu kasep, asal aya nu kasep diporosotkeun calanana titah nonggeng blon. Naon bedana teh jeung kuda, naon bedana jeung kebo lantaran teu ngarepkeun boga anak, sebab lamun boga anak macaknya na ieu teh napakaheun. Urusaneun mendingan ngadumling awewe ge atuh daek bade dumling masalah nu penting mah embung ka urusan wareupna lantaran ke bos boga anak kadituna kapan urusaneun berarti dibere poek ku Gusti Allah. Poek pemikiran teh poek, maka Allah ngutus seorang nabi nu ngaran Lut maneh cicing di Urdun luruskeun eta akhlak, luruskeun eta moral bangsa Urdun. Anu geus galiwat wates kuari mah dirobah ka resep teh lain ka awewe kunaon resep ka bool. Nya nama teu meunang neuleuh bool anu nyentol-nyentol. Barolot. Diskus itulah jelema bangkawarah. Diutuslah Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina, Kangjeng Nabi Lut mah di Yordan deukeut ka dinya teh. Atuh Kangjeng Nabi Lut teh dititah ku Gusti Allah diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, maka Kangjeng Nabi Lut dakwah. Nitah ulah boga kalakuan model kos kitu Kangjeng Nabi Lut. Langsung ngomong ke kaum, wahai kaum Urdun,
di mana bae ayana ieu coba urang buka mata hate urang boga kalakawan teh beda jeung nu baraheula zaman bapa urang zaman aki urang uyut urang mah wajar-wajar bae ai lalaki mah hayang ka awewe kunaon saat ieu di mana bae kok resepna kabool Kanjeng Nabi Lut itu kira-kira tuh. Bahkan Kanjeng Nabi Lut dakwah kitu ge geus diincer bae Lut urang bool yu. Beres. Teu beres ya umat. Waduh jadi ancaman Lut. Cek lain sial kudu kumaha ieu. Tapi Kanjeng Nabi Lut bahkan Nabi Rasul maksumnya nama tetap dijaga. Secara mata kasat bapan teka deuleu penjagaan anak tapi secara gaibah kapan aya malaikat tenang Kanjeng Nabi Lut ngan eta mah ancaman bae ulah bae aing cek Nabi nya geus rada ngageter-geter tetep Lut ge ieu mun ka aing pan berapa ieu mangani Kanjeng Nabi Lut kasep dedeg pangadeg Kanjeng Nabi Lut mah jangkung irungna mancung matana burelek kemudian aya cambangan ka dieu aya janggotan ka dieu terus kulitna putih Kanjeng Nabi Lut mah bibirna semurada gede seetik hartina bagus lamun seri teh setiap jelema anu neuleuh ka Kanjeng Nabi Lut tertarik waduh sedangkeun Kanjeng Nabi Lut ngalarang dudumlingan model kostum ngomong ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin cek Kanjeng Nabi Lut atatunal fahisata wahai masyarakat apakah maraneh ieu ngalaksanakeun dubur rijal ya ada dumling-dumlingan nanaonan maka jeung ngalaksanakeun dumling kieu masa bakakum biha min ahadin nu teu pernah baheula mah teu pernah aya teh heula mah nu miheulaan saurang ge ti alam boh manusia bojin anu ngangebon humakeun dudumlingan kieu kakarak ayeuna teh Kanjeng Nabi Lut nanaonan ieu innakum latatunar rijala syahwatan anatah aranjeun kabeh teh ieu ngalaksanakeun ka lalaki teh ieu karena syahwat duna min dunin nisa kunaon teh ka awewe ambalayah nu kos kumaha bae ge loba nu gede aya nu seneng aya nu leutik aya nu gede aya nu pendek nu jangkung aya kunaon ieu syahwat dirobah ku dan ka lalaki coba cek Kanjeng Nabi Lut kula diutus ku Gusti Allah jadi nabi kula diutus ku Gusti Allah jadi rasul kita nyelesaikeun urusan moral bangsa ieu hiji bae heulana kula dumling nanaonan ieu bal antum qaumum musrifun balik tah aranjeun teh kaum anu bloon ngaliwat wates kabeh ngaliwat tina halal kana haram kunaon kikieuan itulah Kanjeng Nabi Lut dakwana nu mantep ieu aya teh titah dieling-eling diinget-inget ku Kanjeng Nabi wazkur elinglah anjeun Muhammad Luton ka Kanjeng Nabi Lut kumaha Kanjeng Nabi Lut ieu qala waktuna nyarita Kanjeng Nabi Lut li qaumihi ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin coba eta masyaallah terus Kanjeng Nabi Lut dakwah teureun-eureun di negara ti kota ieu ka kota itu ti kota ieu ka kota itu wah masyarakat kuari jadi resah ku dakwah Kanjeng Nabi Lut ketua-ketua kopilah pamimpin-pamimpin kopilah ngayakeun musyawarah deui bener ge eueuh ti zaman baheulana urang ieu ngalampiaskeun syahwat ka lalaki tapi kan ieu teh jadi kasenangan kok ieu Lut ngahalang-halang kasenangan urang kurang ajar ieu si Lut budak kamari jeung lain urang dieu nya mah
lain urang dieu nya nyahoanan make jeung lurang larang kieu coba kudu kumaha ieu urang kudu kumaha ieu ieu kan kesenangan urang urusan senang makan kumaha urang nu nyeuna aduh ieu lut larang-larang wah teu beres ya kajian kuku mage lut urang datang ka ayu dilarang-larang kieu tita biluk kanu biasa bae urang usahwat ka awewe ieu sahwat ka awewe teh hayangna ka lalaki bae masyaallah ih kaum model kos karai di samping akhlak Kangjeng Nabi Lut teh titah ngabalikeun agama nu saat eta agamana teh agama kafir agama musyrik lantaran nyembahna nyana ka patung Kangjeng Nabi Lut teh ngabilukeun agama supaya nyembah ka Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ardh di samping nitah ibadah ka Gusti Allah ieu Allah nyeun aturan ulah ngadumling eta teu daraekeun kaum tetep bae geus ngeunaheun nyana teh boga kalakuan dudumling teh geus ngeunaheun jasa lantaran teu boga anak ngeunaheun asal aya lalaki toel supkeun ka kamar parosotkeun calanana nonggeng aduh ieu kaum bisa jadi kos kieu Lumayan Kangjeng Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhwafu ala ummati amalu qaumilut saijana pang dipake karempan anu ku kaula dipake karempan terhadapku umat kaula ieu pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati Kangjeng Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin Kangjeng Nabi berarti batin Kangjeng Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos Kangjeng Nabi Lut kos umat Kangjeng Nabi Lut masyaallah Dumantakala Muhammad bin Sirin laisa syai'un minad dawabi amalu amala qaumil Lut ilal khinzira wal himar ente perhatikeun coba ge di berbagai negara teu aya hewan-hewan anu mamana ge anu boga kalakuan okos kaum Kangjeng Nabi Lut kecuali dua hiji babi nomor kadua himar urang lamun neuleuh kuda jalangan tetep bae lain kana duburna tetep kana parantina lamun nyelek kebo jalangan tetep bae lain kana boolna tetep bae kana parantina urang neuleuh embe ge kajentingnya na jalan tukang tetep kana parantina kotok ge kotok sarua bae kotok emang aya naonan kotok mah dua tah hiji liangna nanya setelah diteliti jangan mah hiji liangna eta keneh ngan kakawasan Allah meureun paranti endog mah paranti endog paranti tai mah paranti tai urang teu nyaho tah urusanna sebab naon nyahona kieu lamun aya kotok kok telak cek ibu urang bae telak aja colok coba geus endogan teh colok urang aya berarti terendogan budak kuari mah nyawon kos kitu mah colok urang panas eta curug urang panas badan kotok ke kaget nu biasa nama jalain segede kieu koy mah gede amat bejaan ka kotok ieu mah lain bangsa sia curug iman wasup asup ya eta kod baheula mah kos kita sada kotok kokokan bae tah coba tewak colok aya kurungan geus dipetakeun ku urang sayangna kurungan engke geus kebal bae buka kakaratrak deuleu aya endog ye baheula mah kos kitu kuari mah teu nyarahoeun cara-cara kos kitu budak kuari mah nyahona maling dog bae pokona ya Allah ya Rabbi lupa urang pangalaman zaman baheula mah kos kitu asal kakalatrak bae geus lamun aya denu kakalatrak kotok rintik tewak colok eueuh hanja eueuh pencit kakaladrak bae ndogan teu naon teu pencit mentek urang keur leutik mah ngadoa sing kakaladrak sia pernah teu pencit pasti
aju zaman hese pan baheula mah bepenci teh terus bae diolahkeun terus digoreng dipasi-pasi pan ku kolot teh. Hebat eta kolot baheula mah terus anu wani da teh geus digoreng ge ke we dahar bae urang karumpul tajang sia jangjang tajang sia ceker tajang sia itu bajang emak jeung abah mo bu pohara teu adil. Bapak dua dagingan tah dagingna mah ku tempe bae jadi daging nama tetep tempe kene dibere ceker di kejotan kunyana kolot uyuhan deui nya nya mentok kayak anak ceker. Eta dibabagi baheula mah naon eta lain masalah nanaona ieu anak nurut jasa ka kolot sehingga teu wani diturub saji aya hidangan-hidangan lamun encan dibagi ku kolot teu wani berarti kan hebat jasa teh akhlak kabari ieu masyaallah hebat jasa urang dahar ka dinya bebeja heula mah itu aya daging kotok heuh teh jang ngabasia haji kula keke mangabagi dibagi kumaha nurut jasa. Zaman kamari ya Allah wari buka terus saji set beres bapak rajeng mana isal besar hehe sianya pada dibiarkan kabel ira aduh mah tuh bisa ngomong kumaha tungtuna kompetisi kolot jeung anak asal kita terus saji bapak latih heula beak anak nanti lah beak anak jeung bapak kompetisi. Ieu mah keur carita zaman kamari ieu mah zaman sieun ka kolot zaman nurut ka kolot boro-boro nanaon boga daging ge boga tempe tetep dibagi ku kolot urangna nemah deui masyaallah haju hebat jasa kapan baheula mah aya papadangan segala rupa. Ingkat tetangga teh mah mandek papadangan ka mana tuh ka imah tetangga ieu ai papadangan matah ditambahan deui nya matah tuh jang papadangan bareng ka ditu itu boga dicokot ieu boga ka ditukeun eta papadangan ku akur eta baheula masyaallah karim rapih jasa zaman kamari ku ari geus papadangan oh didalekeun we daharnya lindit da ka ditu cokot teh harus sorangan kotek tenen deh kadinya ih samuain ke mana lah kotok sia meureun kotokna ulah bomong gitu. Nah ieu Kangjeng Nabi terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul faisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu dua akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di opat kota nu tadi diceritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul ieu teh urang deuk ngarobat tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumbling masyaallah bisa bos kitu aneh lamun urang nyaritakeun aneh nganahan-anahnya ko resepnya nahanya ko resepnya
padahal maka lakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahan nya sisirian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nya geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake kasieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake kasieun polisi mun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh tahu polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus baik urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut kararitu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan anu loba di hotel-hotel asup ka hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita iyalah nu dipake karempanku Kangjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu beuli kukula dipake karempan pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut teliti coba ge hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun teh babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus bepereun-eureun ieu ge gara-gara setan nu tadi nama jaar rembungeun tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus setan malah sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideuleu sugat dasar paling sia setan heeh kok tenang amat sih setan di dieu lah jakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda geus ya jangan antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan ya tuh pamarentah teh kudu digoda ku kulit cenah ge geus dari setan kabeh cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula ya mereka lantak geus atuh ayeuna teh kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana urang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheuh berarti kuari istirahat setan di handapeun tanggal ceringin nya sebab sejen geus di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen tadina assalamualaikum waalaikum teu daek ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu
Palingan teu ngajawab, setan sia orang. Sia kenaon di dieu? Istirahat cek teh. Setan sih istirahat. Maya setan istirahat. Wali mah nyahoeun ka setan-setan. Pan musuh teh opat hiji dunya, dua makhluk, tilu nafsu, opat setan. Urang teh hiji titah ninggalkeun dunya, dua titah ninggalkeun makhluk hate, ulah aya ta'alluq. Tilu nafsu ka opat setan. Jadi nyahoeun ya nama ka setan teh. Ya mun ka panggijing setan, Imam Syafi'i kan pernah nojok setan. Ditojok ku Imam Syafi'i, dah buta sia. Sembarangan sia, tai. Ceurik setan ngahinging. Tadi teu mabuh sia. Budak bisa nojok setan. Urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang. Henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate, malah mah jadi peternakan setan. Di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan, anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna. Uyut beul geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedak-sedak cek cenah ieu urang nyeun RSSS. Di jero hate imaya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa cekna seseleh jasa baru datang ka kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin cek nyana ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa celeutik we kiai kos kieu cekeun teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cekeun pedagang mah komo geus duit ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus duit ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda anu ieu mah kapangijing setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan ge sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cek nya teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge makalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing bisa bacaan kos kitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama was samiul basir aing bisa mun teu kurang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang bacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'an surat bil jibal qurtiya bil anza kullu ma bil maut bal nah sia aduh walau anak Quran lebih walau pencet deh teka rasa sial ada setan teka rasa masuk ke pencet-pencet nak sih adek setan lebih hebat mentaknya setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang mah auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mah pan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ka eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi
ketua-ketua Qapilah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan elut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang nu mantap timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua Qapilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Taya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan niaya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kangeunaan urang akhrijum usir Lut jeung penganut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana tersep kalalaki resep kajen kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir urang ya Allah ya Rabbi eta rasul dek diusir rasul eta kepan dek diusir masyaallah kari mulai kuari dek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur, di kota Amir, di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh. Na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang. Sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh di Sodom. Nah, di Sodom iyalah mulai dikondisikeun pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut. Kaum Urdun nu aya di Yordan deuk ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah nabi-nabina. Masyaallah nu baraheula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah. Sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun opana Sayyidah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sayyidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metu akan rasa ing Sayyidah Sakinah minal khabai saking khemah ukul jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe syiran Sayyidah Sakinah teguh alai ngucap ya Sayyidah Sakinah Mada taquluna in qala an-nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami Mada ing apa surji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala an-nabiyyu lamun ngucap sapakan yang nabi lakum kados sira kabeh Mada fa'altum mengapa suji-wiji menggawe siraka bewa antum lautai siraka be akhirul umamiku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi'atrati bi'itrati kalawan turunan insut Tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ayat not nasar
menang sambarang. Lamun rojas mustafilun 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 mustafilun. Rojas disebut bagong sereng. Cek santri mah. Di kuku mah bisa baik. Bahar basit. Fa'ulun muzailun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Maza taquluna in qala an-nabiyyu lakum maza fa'altum wa antum akhirul umami bi itsati wa bi ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidami maka hadza jazai in satul lakum tuglipuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah nanti ngayun-ngayun salakin. Aduh enak bitati kalawan turunan ingsun nabi ahlilan kalawan ingsun dalam sawsede mubtakidi kesepen ingsun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati bidamin kalawan getih maka zawaran apa iki iku jazai babalas ingsun nasahtu iz waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipuni saking entang genteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala pidawi rahimi ing dalam kang anduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala. Gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah, Mekah. Careurik kabeh. Sebab sirahna teh dipakai main bola. Di alung-alung numanta kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain. Terus berkelanjutan kuari urang lamun deuleu sasakala main bola ti dinya numanta kuari nyeri rarasaan lamun urang deuleu nu main bola. Kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge peuting teh nongton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nongton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manyana mah. Duitan teh naon gara-garana? Naon? Tuh. Allah bagus nyaraho biasa Masya Allah di kumaha lalakona coba yuk urang lamun nyaritakeun keistimewaan si Abu Hasan Asyadzili. Si Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam si Athaillah. Saya ilah teh guruna sa Imam Marusi As-Sekandari. Si Abu Hasan Asyadzili lahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru, kita kanu, nurut. Geus teh loba tuwar-tawarnya nama. Antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat. Geus ti Mesir, Yordan berangkat. Yordan terus Maroko berangkat. Balik deui kuari ka Palestina. Balik deui ke Yordan. Mesir terus baik dalam rangka wusul ilallah nyana hirup
kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat. Guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Sadili. Sadil teh kampung Sadil. Nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan As-Sadili kampung tama. Cicing di dinya. Nu mantak cicing di dinya kunaon? Urang dinya teu nyahoeun ka pangeran. Teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus. Teu nyahoeun katentreman jiwa. Cicing di dinya. Didik. Mangga. Barang datang ke kampung Sadil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai ku nyana. Barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas, kiai ibadah can ikhlas, kiai ibadah can pati ikhlas. Neangan nyana pi baturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapan gunung sorangan bae. Oh iya. Iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah duaan. Sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Sadil dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta. Hiji be Allah ulah aya cinta salian Allah. Dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah. Ulah neangan ridho makhluk manusia ulah. Tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hibar acan di jero hate sia resep kana dunia. Opat tawakal tu Allah, tawakal ka Gusti Allah. Cekal eta cicing di mana bae. Nu opat deui. Laksanakeun kewajiban Gusti Allah, ira bae. Jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Nomor katilu, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Nomor kaopat, tahan nahan nu dipake karesep. Eta bae cicing di mana bae sakitu. Sakitu Imam bahasan. Cinta ulah aya dua. Hiji Allah ulah cinta ka cing aja. Ieu mah penting geus kieu bae. Sorot. Seri sorangan nya kenclong. Kiai blon. Ya Allah ya Rabbi. Aya macem-macem kacinta di jero hate Abu Hasan hiji be cinta Allah. Nomor kedua. Nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Hiji be ridho keputusan Allah. Tilu anti dunia. Sabakatul hibar ge ulah aya di jero hate dunia. Ih, pohara. Masya Allah kan. Urang mau ojol, dek dakwah asal-asal. Dek gebulidan asal-asal. Dek mamaca asal-asal. Kumaha eta bae. Nu dideuleuna teh eta bae asal ngariungkan nu sugih giat. Mun ngariungkan nu susah mah geus lieur hulu lah. Sales malah. Masya Allah gari. Itu nomor kaopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah. Ya, kayak opat deui. Laksanakeun seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana, tarohkeun. Dua, jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Singkirkeun. Opat, tilu, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep sabaran. Urang embung sabar. Nomor kaopat
berat deui bae nahan nu urang hayang. Dilaksanakeun ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit mung. Eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula. Edek geus kula aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae. Oh jelema pohar. Lantaran naon teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar, buego. Da kira ikhlas eta si kiai. Jumat bae jang kepentingannya na kudu dibayar. Ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar, di Mekah ge ulah loba omong kos nyana nyao bae ka di Mekah. Urusan-urusanana ieu sia bae deuk datang ka mana kuari, khutbah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM teh dibayarnya na haju indit Jumat nanti di dinya tol